anu tos ditandatangan ku abdi mudah-mudahan abdi anjing teh samalikeun ka mas sareng ka abah sumuhun kedah eta mah tekengeng jalir eta mah patula patalina ge jeung hukum jangnya punten nya ieu muhun mah teh tong make emosi teh sepuh mah teh cek saha mah geus kolot mah teh ngora keneh deuleun ih si Ujang kade ulah cucu Marios kitu nya sayangnya nya masih kene muda mama dangukeun ya terus kumaha tu ayeuna abdi ieu ya kedah disiapkeun we kanggo enjing ieu teh enjing can datang geus ribut ayeuna upami enjing teu aya karek ribut lah nama kitu ieu teh ayeuna mah pan urang masih kena ikhtiar kene sumuhun cek mage teh mah teh ngelingan supaya dinten enjing teh jalir kitu mah teh hayang isuk-isuk keneh we pokona mah nah mam dikeun enjing-enjing teuing da rumah sakit mah dikeun ka wengi ge muka sok panas jang di jalanan jeung teu aya deui mobil mak gempek geus mama teh ngomong atuh keuna kunaon kacaletot wae teh teu nya bibir teh nya Ujang kitu we nya mangga nya umatnya den kitu we nya teh abah teh mah kade lamun poe isukan jalir abah deh ngadu we kanu berwajib muhun mangga antosana di bumi nya abahnya mati sieun ka wiwirangan deuleuh gempek geus mama teh ngomong atuh ke sebelah ayo mah laleos euy ngaleos teh pas babah panyaweran reker marake senal ngomong deui si mah teh ngaret ka urang hati-hati nya Jang enjing teh subuh keneh duka mah nah maka jeung duka muhun kada teu meunang duka-dukaan ayo mah negara urang negara hukum lamun cek palibasana den isuk jalir janji digebruskeun ku abah ka mana bah kapedan ka ka polisi abah eta ka polisi ayo eta ini jeung aki-aki lalumpang wah anjing ku pikiran aing boga hutang jeung nu kitu bajeng lain hutang eta urang teh joy jika nu nagih hutang jadi jika nu nagih we ka urang teh munyi gitu lain nasibnya joy nya geus ku itu geus ku ieu aya we urang teh yo si Uten kadon ngajajan si Uten kalaka ger aduh aing menyang kakak ngadukeun bingung teu manghitung-tung kalaka rempan deg-degan kana hate sedengkeun isukan teh pasti kudu isu-isu keneh jelas amun isukan eueuh teh geus pasti si Abah jeung si Ma bakal ngamuk gitu lebih rame daripada wirang tinggal wirang era tinggal era dek digadekeun eta motor ku urang gitu soalna isukan teh kanan kudu nebus jam tangan kudu mayar kasih 400.000 page urang kudu mayar ka Mang Cep 50 di mana gitu lamun urang teh ngadekeun motor lamun dijual melebar pasti bapak urang nanya-nanyakeun keneh teh gitu pikiran teh urang teh loba dongeng joy turun deui urang teh keluar selah motor ku urang deui tanya eta motor ku urang ditepak tengna ku urang hei Tor curang mane malah teu ada motor eta tengah jawab we motor baiklah budak-budak oge saya teh aing dek ngomong ka maneh teh ka motor aing ngomong gitu we kunaon saya teh ngan ngawas sia wae hayo ka itu ka dieu teh kalaka sia jeung sia wae tepak di tengna kurang teh peletak teh ngekan top we tengna teh sia puas curang teh hari teh arahnya tuh kan top teh nyerieun teh kitu ya motor ku aing ditepak lain mah asa bisa ngomong eta motorna nya salah euy kurang motor teh ya ka hareup urang teh ka jalan raya deui datang ka jalan raya teh culak cileuk urang teh nya ka mana ieu tujuan gitu nah mending digadekeun ka si Abang nah mending dijual eta curang teh euy jual mah buntu urang teh ini teh ka si Abang euy motor teh bawa we kaburuanan teh nya imah teh pan legoneun si Abang mah biasa sok nginjemkeun duit euy made kosipa deui kitu nya anu unggal poe ni ditarikan teh ka imah nanti ditagih nanti kitu keun bae urang teh era tinggal era permisi cek urang teh luar teh sampurasun punten urang teh di luar kegerewekan
punten pagar tadi ketek wae nyaut euy punten curang teh beuki tarik lah aing mun ka soak joy euy datang eta mah anjing herder nu gede ku jelejel Allah astagfirullahalazim curang teh alah sia aing disapakeun anjing gede euy curang teh janjang jajan undangan witis terus anjing euy gede ngajeguk aleupun irung pisan ku halus tenang aing teu lompat da sik butuh teh halam masih ciuran teh bae narik napas tenang gog tenang gog aing ka gogok abdi mah erek ka dudungan gogok aya teu cenah teh anjing beuki tarik ka gogok ka urang geus itu teh kerunyuh teh bogana euy jeung penek jeung hidung jeung budegol teh bah mau kemana kau? Maksudnya pada ke abang ya? Bah, gak bisa hari ini, gak bisa ini hari Minggu ini. Sanes bang, ini mah hari Minggu ya mah Senin. Ah, Senin ya. Senin ini Minggu ini. Cuk abang ini bukan. Senin abang, Senin cente. Si abang tuh udah mau ngasupkan urang pan Bung Har masuk gitunya dia sieun ka paukan teh. Anjing nanti ka tukang gendeuy we eta anjing teh kunurut joy dita ka jero teh asup ka jero teh anjing lingking langsung si abang teh bari jeung neuleukeum ning pagar nih aduh euy urang teh era teh ada apa kau ke sini iya bang ceun mah manawian we teh abdi mah manawi jeung manawa lah apa itu manawa siapa abdi teh bade manawian we manawi apa itu manawi ah si abang begitu ngarti eta manawi teh naon euy kalau ini bukan rumah Wiwi ini rumah saya. Nuhun abg ngartos. Maksudnya pada ke abang ya. Ada apa kau ke sini? Mau gadai motor? Oh mula kau dari tadi. Masuk. Kakarek bisa asup we ka jero urang teh. Kucrok tuh we. Jeung kompodan aing asup terus anjing gede teh. Heeh. Bang eta anjing mau naon cenah teh. Bah, enggak apa itu anjing baik itu baikan anjing daripada kau cek siapa kata ka aing euy gelo aing aduh rek amok kok amok udah butuh rek amok lah butuh urang teh kalem we tahan den sabar den aing balik ka jero lubang teh balik ka jero aing lubang teh